Halo, di mana posisi? Inggris dipuh ya. Iya di lokasi. Buru ka dia. Manggung aya we gangguan teh. Dasar rezeki anak salah aya we pidiwitin teh. Wah, udah dibejakeun tuh Mang, singkatnya ka urang kerja teh dipangmaikeun baju dulag kemarin. Halo, di mana posisi? Inggris dipuh ya. Iya di lokasi. Buru ka dia. Oke orang kayaknya sekedeng. Yang kudu init Bruh. Mana barangna halus tuh. Ini mau mengecewakan ini ulun ke kepala gitu. Yakin mau ngecewakin mau? No, 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 no. Terus. Ya, duitna. Nun. Sami. Deh, aman ayeuna mah euy. Bisa nyatu. Ieu teken magrib. Kumaha teh subeuh teh? Nikmat bagoy. Bubuh we nikmat. Jangan paling ngajak terbalik ke aing teh. Nah, oke hayang atuh. Ada neraka. Beuteung lapar memakan rasa kubat. Beurah tinggal. Manggung aya we gangguan teh. Iya udah padang gitu. Saha teh? Si monyong itu karena lebihnya tuh. Tinggali. Kasih barares teh kehen bangun mencurigakan. Bruh. Nah, geus masuk teh hangat Mang teu balik kumaha amang ka yang ieu. Benar teh ohir geus di mana? Teu katempo ku maneh, kan urang ieu mah useup. Dasar rezeki anak salah aya we pidiwitin teh. Oke dari ulah tah di dieu tah, Bro. Mana kehen menang teh guseup teh. Wah, boro-boro meunang. Panas usupna ge jingkeun tudung kemarin ge. Oh, ujuk sia mah geus nyara ratu lain ngaran useup kitu jeung remeh di dieu teh bejakeun sia kumaha ngakolot maneh. Wah, mana reneh Mang? Gimana aja umpan lauk tuh napa? Puasa nyanyinya. Ai maneh eta ohir kudu naon dina ceuli nih. Wah, poho ieu mah poho. Gut sahur ieu mah asli sumpah. Poho. Teka asupkeun deui kana cangkangna. Deui ah.
Ah, nyaho aing wis yang geus gararodian nya, sia sok ngaku. Lain mah asli puasa aja ka Cuma memang upahnya jangan lauk da uga mah cacing teh eueuh nih uga ngaluluh taneuhna capek bari oge belum puasa. Duh, rupa kararieu eueuh nu garota puasa. Ngaku ya tuh teh. Geus nyung jempling lah ayeuna mah. Sahur di peuting teh deka. Nya, cek aing oge. Naon bemegatan pada nu kararieu mah tara pararuasa. Komo ieu hiji ieu. Nya bejakeun ku aing kolot bararaneh sia. Wah ulah dibejakeun tuh Mang singkarnya ka urang kerja teh dipangmaikeun baju dulag meureun. Capek-capek puasa. Ku aing mah dibejakeun. Ngarti we. Aya kawat teh urang dipangmaikeun baju dulag bikin lawan aya lah. Aya goceng mah. Bikin. Goceng. Ya. Dah lumayan yang beli kolak. Nuhun ah. Sami Mang kali wayahna omat nya Mang udah dibejakeun ka kolot jadi pangmaikeun baju dulag gitu sing karunya ka Tenang aman mau dibejakeun air mah juga dari itulah. Beli ku sia. Itu na keresek. Ke bawahnya ku sia. Ya ayo adu tah. Mayan head. Tinggal heula dut eta dut naon dut? Padang atuh naon? padang bawah bawah Mayan goceng. No. Lain tadi nyuk teh aing geus lapar oge. Mana padang aing ieu teh? Weh, kunyuk. Padang aing kita. Kira aku kudu telepon mah. Juga di Tak deh. Dah aman aja mah euy. Bisa nyatu teken magrib ya kagaknya bagong jadi balik. Dasar rezeki anak salah aya euy di bulan Ramadan teh euy. udah tong balik kali ini Dah lupa kieu pararuasa eueuh. Kelahe. geus nyung jempling lah ayeuna mah. Sahur di peuting teh deka. Aya huut kapiheulaan ku hayam. Tenang aman lah.